أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم وعلaikum salam. Wahai kabeh ikhwan, yu urang maca nazoman. Jalma Islam anu iman, lamun dina pergaulan tingkah laku kedah sopan, ulah saperti hayawan. Tekad ucap sareng lampah, dina anggoan sing ampuh, diatur masing merenah, ulah matak jadi susah. Ngahormat ka indung bapa, nyaah ka sanak baraya, tatangga di mana-mana, pantrang tara parasehat. Lamun tepang make salam, hormat marah mai tong kucem, eta sifat jalma mukmin, nurutkeun ajaran Islam.